goreng jengkol anak. Yang jengkol ini jengkol baru jengkol ini jengkol ganti bang bisa itu jengkol malu. Jengkol masuk. Kalau saya bilang jengkol di goreng nasi. Habis balik bau ada jengkol ini ya. Oh, yang enakan jengkol daripada goreng tarasi di kumbah bau, tarasi mah. Jengkol mah itu terasa jadi rasa daging. Besok jengkol, sore jengkol, apa jengkol? Ini diberi jengkol, disukan kan diberi jengkol, di jengkol, nah ini di jengkol ini. Ngemual tuh mau jengkolin iya. Mau jengkolin mah dah talap jengkol, goreng jengkol, ambil jengkol, kacang jengkol, kerak jengkolin. Dimakan goreng jengkol, ambil asem. Oh ya, ambil goreng jengkol, jangan asem. Terus nanya jengkol, jangan saya jadi asem. Ya ada jengkol lain makan boga itu lain non boga lauk nyara lauk sah biar pas mana nyara lauk cina tempat tuh kali tuh kak kobak yang dari lauk mah jengkol deh ada lagi kurang diberi jengkol komo diberi tadi yang tarasi mah itu bisa ngalahna tadi tuh kan mana boga itu lain boga nu titah marah minta pangalakeun nih. Jangan ditamarap. Kan mang tadi teh ngaranna teh Mang Ojo. Mang Totot. Mang Totot. Nyaku ngaranna. Eta pembantu urang ngaranna Mang Totot. Penasaran. Nyaho aing. Ada pemajikan anak sieuna saha? Dikit sih. Pemajikan ngaran pot Mang Totot gitu. Bingung. Pemajikan dikit berbangi tot. Nang sakit gitu. Ya orang tahu apa yang bukan Mang Totot hanya orang ini tengah laut juga mereka bisa ngalau. Ya era tuh gogorolan nyetat gitu meureun. Pemajikan anak. Jadi pemajikannya malah nah pemajikan anak gitu. Tempat ini kak kobak kita ngalah gitu pemajikan aing ngerek ieu yang mais lauk gitu aing beri jengkol bararosen gitu. Mana ya? Mang Totot itu menang yang lansa ini bang bantu menang mana Mang Totot. Ya, manehna meureun nyogen teu urang beungeutna oge eta sebut ngaran Mang Totot gitu geuningan. Juga yang digawe sih memang kita mana orang digawekeun we. Memang percaya ke gimana tak? Gimana kos kitu perahan teh. Kurang asa-asa kos kurang hitung kurang pangga polongo kemarin kurang dititahi di tengah laut embung ngalau kudaek ngalau penting angkat tahu anu pae ya angkatnya dua pun laut ata geuleuh atuh nyana emang Totot soalnya enak mah ka ditu gerak kakoba geraknya tuh Mang Totot pangalakeun laut gitu aing orang memletakkeunana di mana ada ngeyel lah gitu kan mana itu kan itu cuma gombak ka jeung mah cuma ngambil letakkeunana gitu aya tuh ge gogorana ya Mang Totot gitu nah heeh era dah ngegorana kurang deui tah ieu buru atuh ngajak pisan sok turun kurang manten panas manten sendalna kudu Aduh, aduh, belum siram anjing sih aduh. Aing buat dengan gila aing nyuput ah. Gere aing dia dah, ngaraban lauk nih sok kene kitu ge. Nyupung dulungan can aya we ki mameun ah. Aye. Kitu nang dulungan can aya ieu lah, aing mending ge. Kobak do bau dulungan anak rarewel mah. Komo dulungan awe mata najis aing mah. Bukan dengan ayam merewela sih mau tahu jubilah, untungnya aing pamajikan aing yang bari tiga gablek ge teh kos itu teuing. Ieu mah coba tempok. Kamari mah kita teh
percaya saat mah kinakobaknya lauk kina utambahan cai akhirnya cai pino kita disedot emang duluan aing lamun cinta kau aing garoblok euy goblok gunung teh bari kitu zaman aya ngomel oge nyumput di kebun itu setting nambah sireum euy ada sia hese kagak mang tah itu kunaon juragan kita gagarowa aja nya kunaon maraban lauk lauk di Paraban bener Maraban lauk kita gagaro di dia di kebun marab lauk mah tuh di ditu tuh parabna tadi rek mati urang mah kata nyumput tuh mati tuh eta emang nyumput di mana sih mana kuat mandi lauknya nyarumput orang ini tuh orang kadieu sama kata tadi udah buru sireum urang eta tadi gua dengerin bahasa teh kurang diintip ngomong-ngomongkan wae urang digawe teh kunaon sih sok sadenge-denge wae bukan kata bukan lain sadenge-denge aku ngagoreng urang rewel lah ieu lah marab bae ulah sok ngomong segala endah nyemang nah ieu sah teh ieu goreng emang ini gelis goreng parab dan tuh lauk gelis sama ari yang enggak kalau kota encan atuh aku kan boga dungan teh kitu da lauk coba aya bara hiji eta geuningan bangsa eutik geuningan buset aing kudu teuing tadi kudu dihitung lauk mun dihitungeun nya ngopi can eta mereng can kopi cai we uyuh tadi cai ieu sarua tah hidung eta nya gawe we heula geus gawe karak ngopi emang kurang can digawe gitu Pak Juragan digawe itu tempol tuh tadi itu sing percaya mah lauk mah kan diparab geus kurang oge tuh pagi tuh begitu luban deui itu Draku geus diparab geuning teu berantakan eta malahan cicing di dieu eta gegetret digulung sireum urup we meureun teu mah dirapikeun ku urang dirapikeun teu percaya pisan hayu ka percaya mana orang tigana kan kadinya memeh kadige memeh ningali kadi uang di teangan ari Mang Totot ka mana Mang Kata cek urang teh ingin di teangan eta geungeun itu kuang disingkapkeun tadi tempat marabra ge butuh kene kuing kudu dahangan mun nya lauk can harapan ieu sarapan di nya dia sarapan teh pan dunungan can mawakeun geus eta nu aya dahar ayeuna mawa teh coba ayo henteu lawan buka kitu marulu aku jeung lapar nya ningali pagawean heula arek urut mah nah hayang atuh hayang bagu di mah belangsok hayang udud yang udud belangsok udud mah jinggo yang urutan ya bener udud dia mang aing di dulu sini bae di mah tuh ya padahal aing teu marap ieu padahal aing eta ngomong naon gugurun daw kitu ngomong naon teu marap cek orang tadi di parab lauk semeureun tambah ngarokona ge kana nah baru hujan gawe saya ngerokok hujan di paraban kurang hujan betung jadi paraban ngomong betung jadi paraban cek kurang oge naon mana sih neangan pegawai teh lain sing bener tuh lauk tara di paraban lauk na tinggal saeutik kumaha eta urusanana dah urang mah saya ngomong naon wae ngomong naon wae resepeun eta teh urang pase jeung maneh ayo we tah neangan pagawean teh anu jelemana lain sing bener cek urang hadena bukan mah bager daripada udud kitu ngomongna atuh ya urang mah neng ayeuna mah urang mah juragan nya rokok ese maneh mah moal kabeuli ese heeh macam aja ayeuna mah urang mah jeung amang teh nganggur wae garunya di jalan teh nu bener kurang mun gawe bener man teh amang men teh mun boga duit mang ya ngarokok ieu mah amang mah tara pernah ngarokok nu kos kieu nya teu udah mun kudu buka bako ge tara bagi bako acan boga dudungan korek teh wae cek saha ari urang mah ari mun urang teh mun urang aya kakoba itu mah kos ieu dua kieu titikna naon ieu dipencet dua digeblogeun pencet gitu geuning dipijeun dikenyot dikenyot ari maneh teh cing balik atuh hayang mangarokok nu alus rokok ieu mah dipencet rasa naon sih Bang
Rasa ke dia rasa guludug sugan. Kakana kurang kos itu mang Oh, tadi itu lauk di Paraban can. tadi urang ngomong we lauk teh geus di Paraban geus. Baru kurang disingkapkeun cikeun can di Paraban kaji. Ai urang pan zaman bajeng kieu oge mah juragan. Juragan Bos. juragan bos. Rapi. Juragan. Juragan emang kitu urang ieu non teh. Tibang jelema sarewe di ima disebut juragan. Juragan mundar mandir kaditu ka dieu karak eta juragan. Bos, Jelema bos. ngagorer wae disebut juragan. Ada juragan mah ya. Juragan mah urang sombong teh, urang kajina ku batu teh pagakeun di mana. Oh, sombonghar, sombonghar. Juragan bos ningikeun. Tenang. Pohon mah urang mah lauk nyaho bersih urang. Kumahakeun? Lauk bersih. Empangna nyaho bersih urang pokona mah. Tuh tatangkalan-tangkalan ya ini mah buat tahu naon itu orang tuh gara-gara iya. Ada ya tanggal itu. Kurang rencana na yo. Tanggal 25 na bulan itu anak ya Allah kira-kira lauk ieu kumaha ieu lauk manggis. Begina can diangkat. Ini sigana mah itu buat duit ah juragan. Ya eta kitu, pan urang mah. Ih, ngomong tadi bere kasbon wae, pan kuunang diberean wae unggal minggu. Jaker maneh. Ya juragan. Kamane eta duit diberean? Geuning teu diberekeun. Hari orang kemana tadi diberi duit. Anu buat tuh. Piraku tara dibere. Ai eta pake muliane rokok meureun amang. Pan kurang kita diberekeun ka amang jaker pamajikan amang besing teu dahar. Matakna ge urang buat teh beda ada aku pemajikan sieun bang usahana nu ada cenah itu. Mang Totot. Begitu ngomong Mang Totot. Ada amang ngaran Mang Totot. Pamajikan cek Mang Ojitnya. Ya. Mana bukan ngarah belauk eta ngaranna Mang Ajo, Mang Ojo, Mang Totot cek teh. Eta asal usulna Mang Totot kumaha gitu cek urang teh gitu. Ngaran Totot kieu. Cek urang teh pamajikan ka urang ngomong kieu. Eta lamun pamajikanna sangatna bititit meureun nya. Kamu panggil Totit. Kita ngatutut. Juragan dua pemajikan uing mah nama alus. Saha? Maria. Si Siti. Siti naon? Teh awalna. Terus ka dituna? Hah? Siti naon panjanganna? Ya, putih panjang mah Tison. Titisonnya. Oh Ya, jadi ngomong tot tison gitu. Balik deui. Karena tadi orang nanyakeun. Juragan di dia tuh juragan panas atuh ieu mun Kene kedeung heula ngopi. ngopi atau kali Jauh datang kawan. kopi mana Jauh pohon urang pohon tadi mang lila deui. Cek urang teh da kudu di mana heurna bayeuna oge di dieu we caina. Cek urang ke minuman cai kobak ke seueun atuh mana. Daangan yang kudu dahareun teu kudu meuli da. Daharnya sangunya Sangu aya. loba sangu. Oh. Deun na Eta eta entes ieuna non teh. aing bener demi Jadi kan ada orang kan ngomong tuh atuh mang. Ulah sok gurundal tukangeuna aya jelema mana harapan gurundalna coba ge. Coba aing tadi gulung sireum aing eta naon aing gara-gara maraban naon aing gulung sireum aduh. Merap lauk cenah. Hari diajak ngomong teh kadunungan teh kuat kurang sopan pisan. Kuat mani kuat teu ngari. Ini banget sih ka uing geuningan. Hop. Amang turun di Mang Totot apa dulu dia? Ya, banget sarua jeung uing. Lah, nyatu nyaho da nyentak itu ge geus di nasib kudu kieu. Menang mah hayang euy boga kurang aya turunan apa gitu Mang jeung Amang turunan dengan ti mana? Piraku teuing boga turunan balang sakitu. Amit-amit. pajakeun heuh aing jor teuing ah mun boga nu pas kitu aing bener aing demi aing ieu aing lamun cenah pagawe keneh najis digawe di mana teh bener kamu ya duduhan pamajikan duduhan anu da pamajikan duduhan tah buset auzubillah teuing aing sayumpahan wae aing lamun teu eta mah deuh teh aing sieun wae aing Terus coblak di dinya bae sorangan di wae di batu urang. Eta jadi ngagogorong urang eta. Heran jelema teh. Geus lah ayeuna mah mun diangkat mah geus pecat we lah. bisa aja pecat itu meningkat kan ngomong cek main lawan paham juga mulai pecat selalu juga meh batu mun darekin ieu aing yo degekeun urang mah sabar aing balik ka imahna mun eta teh sudah datang aing batu da bagablag motor kablag naon sapeda ge aing teu beulikeun aing mah kitu deukeut ti dieu marab lauk ieu lembur mana ieu aing teh nyaho-nyaho lemburna ge aing nikleuh we leumpang oh pas batu da Ya, cepasna Mang, ya dengekeun urang, dengekeun Mang. Di mah anjing pang marab lauk tempo itu buset. Batur tuh nyikeun saung. Paranggong. Ngajidog tang kacau aing gulung sireum. Ya, Mang, dengekeun urang, dengekeun Mang, dengekeun. Nah, ari ngana digawe, Mang digawe ya ngaranna digawe. Lamun emang ngarasan teu ngeunah, ngarasa amang teh teu nyaman.
Urang teh papanasan, Mang. Papanasan wae eueuh tepat urang digulung wae seureum. Sakadunungan mah atuh pamajikan uing. Tah anu sakola, Mang. Ye. Diajakan ngomong teh diajakan kurang diajakan ngobrol jeung urang kadinya nya. Diajakan ngobrol jeung dulungan. Malah kata teleponan lagu. Tadi mah cenah ngomong teu kabeli rokok. Eta HP di mana eta? HP biasa naon coba? Eta biasa apa Segala boga HP. Nah, pemajikan urang bae jeung kitu bagus, musim maneh liar. Ieu anak saha emang tadi buasan teh inget tinggal budak aya budak ka ieu. Juragan emang juragan teh nyaho boga anak. Budak ujug-ujug datang teh mana eta budak aya ujug aya ka ieu wae. Ditu kuing tuh. Ditu tadi panas ini nya. Sugan teh juragan nempo teh liwat di kebon mama budak piknik sugan lain ek ngarek usaha ek maraban lauk. Tiga nama lauk bener teh di paraban ti Bang Adun di Bang Adun doang di dieu. Adun ngasuh. Bang Adun ngasuh di kebon di dieu. Bapak lauk di paraban. Tuh, bener di paraban deh. Laukna. Geus. Hari uing ada budak mah rada percaya tah. Bae nyeul beungeut amang beungeut tapi rada teu percaya beungeut teh ngeyel. Beungeut teh beungeut kurang hidang teh amang teh. Bundel wae saha. Coba ka ditu aya urang para lauk tinggal ya. Panas tuh, Bang. Nah, lauk teh pan rek diangkat. Diangkat mah angkat teh teh gede. Irikeun heula nah leumpang wae ngeureuyeuh wae. Pan bener lauk mah gede mah ngalauk teh mah urang teh kumaha lauk lu gede. Lauk mah gede mah di kapal ieu. Ya sugana anu segede lauk hiu meureun urang hiji. Sok hakan tah dulu juragan aing tah lauk hiu. Lauk boga aing boga anak buah kos kieu teh. Mending teu balik pisan eta Dicabok wae. Ieu teh boga nu marab teh. Coba aya geus aru ieu parab tempun rincem itu. Sireum meureun rincem. Maka dirincem da tadi parab lamun geus parab mah rincem ieu. Teu percaya apa ini kodok ya. Coba sih parab bae na nya lah wing nya lauk segede umang begini can keangkat coba lah. Sing deh. Itu di dia kepercayaan pin bodongan garoblog bodong pada burung kebudung aing ngomongnya budak dudungannya enggak samara buka celana emang buka celana gitu emang gitu bebelokan apa nih mah kejo mah tuh kotor ieu mah bebelokan buka celana gitu babi latung dompet teh kada murag tah leungit tah duitan eueuh buka duit teh di mana Tuh kitu mah dompet ohong dompet dong duitan ieu celana ieu urang di sini kabar jikeun di celana kurang dia jikeun celana bau udah bilatung bau pagi bagus buru ada paraban kadinya wing nyau coba lauk mang urang angkat sukannya ambil buka duit lah kabar barengan ambil urang geus ieu lah kabar tadi gedeng mah hujan wae urang teh mang palaur kan urang mah takana teh mah beusin kebanjiran manten dari banjir mah nyawa sorangan urang teh nepi wae tah dari paraban kene wae aing coba kenaon coba eta aing ieu nya pas ieu aing jadi masuk aing kitu bagus segala paraban coba ngomong wae kalau dia kudunya pisan coba nyawak hiji lauk coba gede mah mang benang teu hijina can dijual di kilo mang ngomong nah kurang eka jiat mampuan maraban coba nah yang nyawa iya emang kuningan gitu oh kita pakan laut coba tewak kan hiji nang tewak coba mah ada di singkong kita beli bere kamu tuan bere mah mang aduh sapati ada oh si mang pinter sih lewak laukna ini tikene wae cek lagi tadi paraban ya lauk teh nya tikene wae nya aduh kene eta laukna ge percaya untuk geningan eta opana weuh wae amang geningan teh parah tuh akan gua aing atuh akan atuh nya percayaan laku manuk bae ih totot ini totot oh ya kan gede nya anjingnya kurang manggang gede di rumahnya mau pangalau ke dia itu ngabok doang ini nanti oh tilu atuh tilu kira mah ngadondahar di urang na itu kan bisaan sih ngalau kurang heuh oh sih seperti apa kurang mesti bisa nah gue teh nyahun aing enggak gue yang lane dah di rumah naon ngalah unggal poe naon eta ngalah lo unggal poe paling ngalah kurang saeutik atuh ngalah unggal poe di kirian kuing tuh itu maksudna jadi apa leutik kuing kuan gitu tengah aja jeung pamajikanana unggal poe mah bisa ngalah eta kita ada tuh kita ada iya ngeyel
emang ngeyel, emang totot mah emang rada ngeyel. Gaji teh sabaraha aing sakilo timbang batu sakilo 2000. Perumahan teh aing gope ge itu ngopi. Ngopi teh kedeng. Numpang jauh aing sih. Ngopi mah kedeng aing ge eta heula. Harapan lauk yang orang ngopi jeung lima barang-barang lebih tuh jeung urang gameng. Coba lauk yang aing sarua nasi lauk coba ngalebak pilatu. Aing teh ngalebak pilatu. Terus mang bang Romel. Ya. Sakayu belum pangalakon dah. Tik balik 500 geus mah. Oh dia. Kalian pangalakon heeh. Nah, kan hiji nu gede aya weuh. Ulah kusun wae siga Ngalah kerajaan. 5 mah 5 siji mah aya mah dengan amang hiji, urang 4 tuh. Aing gede aja gede aing gede. Aing bang lama gini dah. Ewak. Lagi jebur aku amang lagi jebur. Emang ngomong naon? Anu gedena geus deyak jalan wae. Ayo urang ngajual naon atuh mah urang lila dia keadaan ku amang mah. Di kamarab teh emang jual geus emang mah aya emang ngangkat laukan emang geus tong segala ngayang maraban si lauk urang ah. Urang rada-rada ieu ah. Percaya ka amang maraban seug gitu mah teh geuleuh gitu kitu. Ajin geuleuh nya geuleuh urang ah daripada urang amang dipercayana. Mane sih lah ieu teh lain bebeja heula ngagawekeun jelema teh. Dapon wae. Tuh laukna tinggal di bangsa eutik bawaan wae tah. Tah ieu mah kajurangan jeung Mang eta lauk mau apa sih? Mana lawara? Teh jadi ya, teh jadi ieu mah jadi teh kepatih mah jadi penyakit urang ngobaran. Pasti. Penyakit mah aing ngobaran tinggal biayaan. Aya teh neangan tukang sarap teh rada kitunya. Geus memangnya teh geus aya eta mah. Benang teh. Urang kebalik. Ayo atuh beudangkeun mang. Ih, jadi ngokobrak wae. Ini mang ceuing balikin ke mun menang ke bawah ka imahnya mangnya. Bawa ka imah mana nya geus soe apa. Oh, ka mang hiji, ka urang opat mending ngayal di wae buset seinganan mah bisa saya pisan di ieu na. Naon? Teh tinggal opat amang hiji mending ngayal bieu di bang di tengah lauk oge. Ming baik heula nya, ming baik heula yeuh. Kade. Ieu ah. Tapi kan tah urutna ulah berantakan. Ieu ah. Aing coba. Aing tadi gitu. Ieu aing deh terpaksa. Iya nih. Aing sama. Marap tuh aing baju dulu aing marap bos itu marap dulu aing teh ada. Jor datang tadi deh. Bang, tadi kita bareng ngomel. Aing geuleuh-geuleuh terpaksa kita aing mah aing marap mah. Ih, nya kada lamun cenah donona peka mah hidang. Tapi kira temen batur mah sa mobil. Sa mobil batur mah yang marap lauk ya, sa mobil. 2 poe 3 poe. Aing sabulan nih can beak. Da sadudungan ieu. Aing butuh cenah kurang hidang. Mana sarua beego. Ini